Assalamualaikum. Sampurasun, Lur. Tepangnya jeung Ohang manajemen channelnya. Ya, ini ngador, ini ngador deui ningan. Ohang ngador deui. Ayeuna Ohang keur ngulek naon cik. Kerjaan depan. Ayeuna mah sigana mah jadilah nya. Ngusup, mah ngusup jadi mau aya ngaganggu deui. Ieu teh aya ngaganggu wae tuh dah. Pusing lieur pusing lieur, aduh lieur. Kade toh lagu eta puter terus nya. Teh non lagu Ohang teh teh nyun laguna teh geus lila tapi karek keluar ayeuna. Aduh, pokona malah puter itu di Ohang manajemen channel. Itu salianti ningali non acara ngador putar laguna pusing. Judulnya mah liur. Eta kene lah pokona mah liur gitu. Tah kusabab yo meh teu lieur teuing mata Ohang teh ayeuna ngador ayeuna mah ngadorna rek ka balong. Aduh itulah ngepanan lah naon tong nanyakun naon atuh udah uing mah lain tukang musik profesional bayo salah nyebutkeun merek. Upan anu upati mah upana teh tina hui weh. Hui dicampur dihanyiran weh. Lah gitu. Pokona mah ieu mah yang hiburan ngadorna. Nya. Ieu mah. Upan teu tinggal make naon teh sirum teh krotok tinggal make krotok. Mudah-mudahan cikene ieu teh naon teh cikini aya ge cikene teh sugan teh moal aya nu ngaganggu deui wae poe. Aing teh rek ngusup teh rek ngusup ka datang nu kieu atuh meureun moal jadi deui nah jeung teu jadi anjing tah apaleun ngusup mah anu ngusup itu ngusup bener ka dieu ngusup mah aing mah wah lieun eupan tadi depan jadi kan wae jadi bae kan wae urang ngusup nya ngusup heeh ayo ngusup tapi awas ya nah aing mah ya euy cai saya mana tong nilai beungeut urang pada beungeut kota. Mana kasakedeung nya nyumput heula mumpung teu ingeteun kana hutang uing nya urang bawa ngusup lah kan bae lah si Antonnya kan bae lah anu di jauh kamari ku si Cepiah ayeuna ku si Anton datang deui alah aing lieur bae lah penting mah tetepnya di ngador ngador di Ohang manajemen channel ngador. Lur ayeuna mah tos non geus nepi tadi di balong ayeuna mah sugan ieu nungguan Anton heula nya. Tapi kemelah uing marek langsung we. Bongan sudah jadi diganggu di wahaya sudah. Lah sakadeung. Aduh, nyiapkeun heula ieu tah. Nyiapkeun heula non ujarna nya
Aduh, Ohang nggak percaya kalau saya ini bisa ngusep juga. Baheula aing ngusep, sarekan ku majikan eureun. Salah lain ka itu. Heeh. Di jelema kumaha aing jauh ditinggalkeun aing kudu ka mana ieu? Ikuti saya. Ini. Panji petualing. Petualang. Eta petualang. Petualang teh. Pang. Lain. Imah batur. Gai. Kita tembak. Dar. Aing garek ngusap sia teh. Astagfirullah kan nyawa bedil. Aduh, untung kana busa. Kada untung lain orang deui. Ayo siap lah. Ahoan. Oi. Ayo tah, Ya, lacak deh. mana kenaon? Itu ngau lagi. Ya. Engkau rek ngajarkeun maneh mah. Heula tuh, urang mah ieu di dieu pan kaden. Tadi teh geus meunang kaluarkeun deui. Ya naon musuh tuh? Mana kawarkeun deui? Udah itu. Uwan dinya hilang. Maneh percaya teh eta kukumo wae bisa ditembak. Tong kitu tuh. Tinggal. Nah hajar. Baiklah, dar oge. Bisaan. Guys. Si Ohang ternyata jago ngusepna. Dar. Ya. Tuh ajarkeun atuh aing aing mah. Eta tanu eta tah. Naon? Ulah kancing lah. Iya nak. Ayo pan Pan jago eta. keduanya aja. Hah? Cokotan sakeudeung. Cokot. Nah, tuh pana kawayana ulah kerjakeun lah, langsung kana eta. Kudu diasana lah. Opan. Asaan heula. Bener? Bener. Wah, syarat. Memenangan. Oh, lamun hayang meunang. Oh. Eupan kudu diasaan heula. Heeh. Amis kan? Iya, Situ asalna. Heeh. Entong kabeh. Hah? Si kayak sok kieu, sok. Ieu eupan. Eta eupan tak kitu. Anjing. Nah, ngeunanya aya krotoan, aya naon. Manya eta eupan kudu dahar heula. Oh, nya api-apian biasa pan urang mah. Tapi dalam kena naon da sehat ieu tuh. Sehat kumaha? Saya teh kroto anjing bawa Alus. bau asin. Alus eta jadi penghangat badan. Wah, aya kroto penghangat badan mah. Oh, atuh. Oh, nginum itu. Hah? Anjing paham gitu. Dah, anggap lah. Haru ini sih ya. Harunya ieu. Nah. Lumayan. Lah. Orang heula tuh. Geus aing kumaha ieu? Iya tuh. Anu ieu teh dah. Meh barang. Oh iya tinggal itu. Tuh. Ini pengalaman pertama saya ngusep. Itu siapa disangut? Ya. Ini mah emas saudara-saudara.
Aya jampenan teh ieu teh. Siapa nak? Oh aya. Wah, Iwir-iwir, bir-bir, dina gawir, nagawir. belum siki, Hah? belum siki, Malam siki, nangka tilu, ngangkat tilu. dialungkeun, iya, Galungkeun. dialungkeun, sok iwir-iwir, Bir-bir, sampai ngusupnya, iwir-iwir, bir-bir, dina gawir, nagawir, belum siki, malam siki, nangka tilu, ngangkat tilu. dialungkeun, Galungkeun. pak giriwir, Hah? pak giriwir, Pak bir-bir. pak giriwir, Pak bir-bir. tilu kali. Tilu kali. Tilu kali pak giriwir. Hah? Pak giriwir tilu kali. Pak giriwir. Pak giriwir. Pak giriwir. Terus ngerang. Dah, siap. Alukeun. Gitu gua. Sana sebenarnya mana Arina rek naon ka dieu atuh rek ngaganggu Lain ngaganggu urang teh hayang nyaho kahirupan maneh ayeuna sorangan. oh gitu Ayo kumulna ngalalap ka mana? berarti menang Oh, bu anjing. goblok ayo gitu kudu cari kudu non rancing mah satu Teuing. rancingon ieu mah menang deui Bang mata tadi mana? tunggu atuh Ieu na bohong ngalalap euy. mangait ya mangait deui. Bet. Teh jeung jalan teh. Jauhan tadi. Ah sieu mah. naon atuh Ya urang jauhan meureun dina kumpulan teh ieu. atuh kanu jauh kanu daet oge kudunya Itu. Udah bukalana jeung ngucep. nya heueuh Jauh deh nya. bener jauh kita kudu dikanya Kalau teh. oh jadi ngahaja we ti ditu di Jakarta datang ka dieu Ini mana? Di mana cicing teh di leuweung. Urang hayang anak nyaho kahirupanana kumaha sakola teh. itu kayu teh balong Kalau kudu gitu. itu Anjing. no dede gaer iya ada ngusep kali kita tadi mah dianggap geus ya kan etana jampena Oh, nah tadi si kinangka tiluanana di Ancokkeun pakai ngerel nasi cing bener kurang ngerelnya. Oh lain ya tapi kita bukan Oh, geuning nya. Heeh. Melak sikin angkat tilu, pak giriwil. Kegiatan di mana? Kon di ditu jeung Abi. Atuh Sule. Aji Sule. Nya. Oh, Itulah bang. pantesan atuh. Ngadu, iyalah ngadu nasir. Alasnya di Jakarta ya. Oh, di Jakarta, di dia aing wae. Nah, tuh. Ada orang mandul jakeut, batur nu jakeut lagi. Oh, ulah. Insap, kamari ke urang mah ieu para dilawanan. Antep we. Anjing dua. Lain anjingnya lauk. Lauk lah dua. Tapi jair Jaya manteng. Itu udah kulo nama tuh tong jaya rungkul. Ang nyinut bacamuk anya baru ini. makanya di rumah nyamuk. Kayak kieu. Da orang biasa mah kieu. Nah, itu Anton teh kebiasaanana nya ya. Kebiasaan Cirik. Anton. Cirik lamun digeger reunit. Baheula teh. PKL oge nya. Cirik anjing. Riweuh sih ya mampun. Orang berarti amis. Amis daging, pahit hirupna. Wis daging bae dilupna. Oh, dah kumaha tuh, tapi dah nya pokona mah dah lain berjuang jadi alhamdulillah nuhun. Geus
ngelongok gitu nya. Iya, Ngelongok kawin. kira orang tahunan depannya aya karena Kulah mah tuh juga itu gini kan. kali tuh. 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 oh bari pisan teh kalau mah Bedan mah. nyaon nih Enggak bawalan ngantor. cuma Mana ngomong. ngomongnya Oh ini yang kecering bawa kemana? oh beluk sok Kala. Ini. Ulang nuan. Lain. Anu aing mah itu na ngagoler. Di luhur. Serian, nu aing ngagoler gitu kunaon? Tadi di luhur. Luhur naon na? Eta na usupna di luhur. Mua. Kira oke hese. Ngali. Cara mulai tinggalikeun ya. Galungkeun. Ieu ngalungkeun kudu pas. Set. Tuh. Tinggali tungguan sabaraha. Itu tinggal gantung kene. Ngali langsung tinggali itu kuku ngurang tuh pan terjadi. Sok. Ya, kurang ngomongnya kumaha di belukeun nya. Masuk. Aya raja ngalalana. Ara rajamu tuh di calana. Ngalalana anjing. Naon sih? Sebetulnya apa kejeuk? Jadi bejae. Aya raja ngalalana, lain aya raja di calana. Aya raja ngalalana. Terus kaleuweung luang liwung. Bros kalau ngangan iwung Lain liwung. Luang liwung. liwung cicit naon eta Lain itu mau manuk. Oh, manuk. Lain aing nu ngomong. bukan teman Oh. mana Terus terus Lain. Duluikeun. ya ngahaja neangan raja. Harang kok pakai raja. Empat raja ini deui. Oh raja gitu. Oh raja nu lain ya. Heeh, raja pan. Aya raja masuk neangan raja deui. Oh rek nantang. Heeh, nantang. Oh. Sok. Nantang teh. Ngahaja neangan raja. Ngahaja neangan raja. Oh, kata deh. Gue udah dengan Rana anjing itu. Sambung. Coba ngomong Rana. Ngahaja neangan raja. Raja. Ya. Maksudna rek nangtang Yuda. Maksudna kok nangtang rana. Kalau Yuda, Yuda. Pan rana na urut sudah. Itu beranya manungkul lap. Toh. Aing mah tadi sangut-sangut ya. Itu yang gue kena wetik juga nama ieu mah. Jadi wae. Tahu. Wayangannya poe ieu mah. Nanti ngador teh jadi riweuh ye. Kaganggu deui wae ku ieu. Nya teu ganggu atupan urang diajar silaturahmi maneh teh kudu nama ngajarkeun ilmu, da ilmu mah moal berat mamawa bejaan di mana urang nguseup. Sok sieun dicarekan teh. Kusaha? Pamajikan di dinya. Urang pernah ditengah ku ieu di Baledog ku kenal aing nguseup wae. Nah, matak na ulah. Kapan diajar tadina teh? Hah? Jang repressing. Depresinya. Tapi maneh mah nguseup teh resep unggulnya tara judi. Resep. Ayo resep mah.
Aya ge, lu pan ieu urang mah. Anu dialani bae. Menang rak sorangan. Nya di belakang ke sorangan, jalan ke sorangan. Oh, oh cenah eta heuh penasaran. Sok aya nu nanyakeun teh gini. Nari. Oh, nari. Bisa nari eta emang gimana? Nyatan bola di Nusantari. Jadi orang teh bola di SMP teh hayang ka STM. Yang KSTM. Heeh, dan kan ku permuju-muju nate resep Oh, kuing. KSTM teh jadi hayang diajar nari gitu. Bae diajar nari urang teh apa ieu. Jadi urang keur leutik kelas 2 SD yang diajar nari. Break dance. Oh. Diajar ku ala urang ku Kapi Adi Sinten. Oh, diajar. Oh, diajar. Tah ngaran break dance teh hirupna teh di jalan. Di resep wah ka itu bade. Oh, jadi Bola mah geuning anjing kieu. kecil tapi tiga. Bener Kecil tapi tiga. Ya aing teh nyangut-nyangut. Jadi waktu kelas 2 ngeus ngejar break dance. Break dance mah bola geuning SMP-nya. SD anjing. Kelas 2 SD kelas banyak. SD, terus Ngejar break dance. terus Break dance itu kan di jalan bawa jeung si Jajal. Jadi uling jeung nu gede. Geuning baheula mah break dance teh ditewak ku polisi teh teu meunang soalnya baheula mah lain ku polisi ponggar nyepora di oh lah teu meunang. teu meunang we kunya. Kayak Sebab nan kahirupanana sih kitu gitu gambaranana di jalan lah gitu. Gerelut pasti nate lamun geus break dance teh. Harinum ngarokok urang ge geus ngarokok. Nah, akhirnya orang sekolah SMP bangor lah pasti lantaran ulina jeung gede wae. Tuh mangor gede wae mabal. Matak sekolah teh yang jeung di STM da resep loba laki pastinya teh mun bawa lama akhirnya tawuran lah belut we nyerang ka itu nyerang ka dieu. Nah tiba-tiba kalau orang teh sieun daripada orang ke pasantren kan mung di pasantren teh ayeuna aya ngadenge jurusan kejuruan SMKI Kejuruan. heeh cuman eta mah pang-pangna nemna urang leutik pisan tapi yang ke negeri nah SMKI aya SMKI mah nem standar ge bisa diterima asal Harita mah asal aya bakat kana seni. bakat seni ayeuna urang timur resep presiden belajar lagi hitungan ini berhitung Lamun teu salahna pernah daftar ke SMKI-nya. pernah SMKI aing teh ngomong teh daftar ke SMKI Oh nya ieu teh penutupnya dulur ieu teh baheula teh jadi sakolana teh di SMKI. Jadi menggeluti dunia tari teh hari di di SMKI jadi ke KSTM alhamdulillah urang teh asup ka SMKI diterima tah tinu resep belut tinu ieu teh dalantan sakelas teh awewe hungkul lolobana jadi secara macam-macam bersyukur kalau Oh gitu. ya Oh sugan teh begitu. ya ayeuna urangnya lantaran bakatna Heeh. terus menggeluti bidang tari Bilang tari. ya tapi resep deui oge ayeuna jadi kana bodoh kolot Ari eta nu pernah panggil sana jeung bawu jeung nu kasep bola. Bola nu jadi partner teh. Kasep ning balap payu ning mangna ka mana-mana. Duaan ning bola. Urang eta. Urang. Eta meuing. asal lain jeung nu kasep aing teh matak aing asal nu kasep Heueuhnya. tapi urang bingung Bang baheula mah urang nu udag-udag teh nya ku awewe teh di mangung di mana teh pasti awewe teh ka urang tapi kadienakeun lah maneh nu kawin Ulah gitu teh. ulah gitu aing teu ngarti urang mah teh Henteu soalna eueuh niat urang. oh da eta mah Jadi eueuh niat. jadi memang eueuh niat hanya nyeri lah. oh Jadi bener niat heeh menyayangi lah.
dan melestarikan. Benar. Jadi memang kejahatan itu bukan karena ada niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Pagi jeung si Poang dikawin deui wae. Moal ayeuna mau geus insap Alhamdulillah. aing nya da eta mah Buat ka eta. Eta mah. salah tuh Takdir ya. nyebutkeun insap mah da eta takdir. Jeung naon dah lain kagorengan atuh kawin mah Lain kagorengan. insap segala. Ya. Tuh penting mah ridho pada ridho. Ridho pada ridho. Ikhlas aing jodoh pati bagja. bagjana cilaka teh Itu nang itu da lamun misalkan mana yang dihayang urang mah mung aya kawin deui tapi kalau ditakdirkeun mana kudu kawin deui da kawin deui itu mah nya ieu mah mana cek mana entong ayeuna tapi da kumaha eta mah geus tulisanna mah gitu. oke asa maksanya Ya. ini jadi kange ka wargi-wargi sadaya kadulur-dulur orang manajemen channel nanti tah Perjalanan orang teh. bisi cenah boga anggapan aja jeung si jeung Anton teh goreng cenah tuluy henteu Itu nu goreng mah maneh unggul banget teh. Urang mah teh goreng-goreng teh itu bae lagi. tah kalau bae tah mah heueuh maksudnya ayo hubungan Oh, aya kelasnya siga eta perjalanan hirup kena pajarku teh cenah berkara jeung Teu babarengan. nu ngaranna perjalanan hirup teh kan ya pokokna mah intina mah urang teh sanajan teu ieu oge teu bareng oge. silih ngadoakeun Nya. silih kabaran Oh. ayeuna kumaha alhamdulillah duka ayeuna oge Gorengan. pokokna mah terus Babarengan. nepi ka naon Anton nyeun naon ngaranna teh channel teh naon Anton Abok TV. wah di sebrek ke sana share Di sebrek subscribe, liko sia teh share like, share, komen. Komen. Simpen ratu mana teh? like sebrek subscribe like komen Anton share Abok TV. Anton Abok TV eta nu aya loncengna teungul Tengah sia. di ketoya Heeh. gitu jadi wah alhamdulillah kakak kiwari kunaon buat ieu beureun ka dieu teh mata ka dieu oge man hayang Silaturahmi sono we da geus dira tuh panggilna ge eta urang. Ngan ieu aing teh tadi anjing asa teu nyangut-nyangut. Kumaha ieu pan nu manehang? nyaho atuh Aing diubak ku aing disair we. kapan tadi kecil ini nu uing eta pak petek teuing bener aya Aing pusing ieu soalna maneh mah anjing nyangut deui urang tuh. hayang lauk Hayang lauk ku aing di acugan. hah nya ke masa Bebasnya. impek bebas Udah nu maneh ieu tuh. oh bebas Ayeuna maneh emang ini lawan teh stoknya sayurnya. ya kan saya belah kan pelor sih ya emak tadi pelor asup ka dieu untung jaya nama ayam pun teh sok reknya ngancur mah Cumanya ancu we. kan biasanya sok ada lobaman nya kan tahu berani ke sana wah orang itu ya oh orang itu nya terus ada teh simpan oge na goblok siap eta we eta bisi di etan Ang mana sayurna? ulah Sia ka mana tuh? lu banyak kok cair Oh, sok buru. ulah kok cair na ulah ka sebelum Hang. Sair. ulah 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 kalau sakodong Anjing ka kainit.
Si Ohang. Parai atuh lauk mah parai. Lauk aing parai atuh. Heh. Si Ohang. Eta mah lagi si Ohang. Usaha. Tolong urang. Anjing. Hayo sia. Ampun, Pak. Ampun. Sok sia. Ampun. Sok sia sok. Benar tah sia. Banyak ampun. Dasar. Si Pohang. Ini gua anjing enggak mau Ini kemana? Tak apalin. Sabenerna mah itu teh balong batur. Tak apalin. Sudah menegel. Ngaganggu wae. Jujur batur. Heeh. Adek. Pokona mah ulah hilap subscribe, like, share, komen, loncengna diketuknya. Tepang deui engke dina acara ngador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.